Pambukaning carita, gua jeleng suara dia luncat ke walungan. Cai walungan meninggal kejebur hanaruan. Maksudna rek ngarontok nu amang-amangan dina luhureun cai walungan. Gep atuh harita diranggeum, tapi teu lila ku si Aradia dikepeskeun deui. Bari manehna ti bubur ranyat deui, ngoronang mapai gawir walungan. Bari hahehoran cucut ku cai walungan pok si Aradia ngomong. Si Jadol teh aduh, panya dewek teh cau nu amang-amangan luhur cai walungan teh. Da eta ngaringkukna sarua jeung karesep cau angleng. Paingan ditewakna teh mani odoh atuh bedo katipu euy. Da eta jiga cau angleng karesepnya teh cau we, matak buru we dirontok ditewak teh remui bagoy. Nika odoh kitu cenah teh. Si Aradia kukulutus bari tuluy manehna neruskeun lalampahanna keur moe pare ditongoheun walungan. Kabeneran si Aradia moe pare ngareneng jeung nu moe aci anu juragan Jenur Jayakusumah Ningrum. Sabot keur ngeunah popoean bari digulang gaper. Na atuh. Reup alam dunya ngadadak poek angkeup jiga rek hujan sadur-dureun. Uguh we si Aradia jeung juragan Jenur Brawijaya Kusumah Ningrum pahibut ngajahitan popoeanana. Sabab bisi kaburu kahujanan, kabeh popoean geus dikarungan. Lep atuh kajang ditilepan harita ku juragan Jenur Brawijaya Kusumah Ningrum ditilepan. Nya kitu deui si Aradia, tuluy kajangna digolongkeun, raketek dibeungkeut ku karet bandring. Kara oge beres nalian kajang. Na atuh, ai burai teh alam dunya harita ngadadak panas deui jiga tadi. Uguh we si Aradia jeung juragan Jenur Brawijaya Kusumah Suningrum heran kacida tuluy manehna tarangah ka langit. Gebeg teh si Aradia jeung juragan Jenur Brawijaya Kusumah Ningrum ngegebeg harita. Si horeng nu ngajadikeun alam dunya paroek nika palebah angkeup jiga nu rek hujan teh. Geuning si Sarotong budakna Parohman Ibu Arini ngapungkeun langlayangan barabai badag pisan. Malah ceuk nu bohong mah banding ku badag-badagna eta langlayangan si Sarotong aya kana 7 meter pasagina, padahal sebenarna mah 8 meter pasagi eta teh. Langlayangan opak warna bodas geus meunang ngamodip langlayangan teh. Dipulas ku areng meunang ngoplos jeung rangasu. Puguh we langlayangan oge nikah hideung ngageblek. Si Aradia jeung juragan Jenur olohok ngemangkadu tuluy pok duanana ngareromong. Aduh eta si kasebelan si Sarotong ku rupa-rupana, Ceuk si Aradia harita. geus lah tong dipikiran. Kenae langlayangan mah ku aing urang basoka sakalian. Mending urang ngarengekeun radio Elugi lah. Apana ayeuna gupay katineng Elugi Pariwara bagian anu kahiji. Heueuh nya. Elugi panteng terus.